Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang daun sareng simkuring manganang beuk. Hayu urang neraskeun hanca dongeng anu katuna dina dinten kamari teu nembe dugi kadinya mitranya. Hayu urang sami-sami Bandungan kumaha lajengna ieu carita si sudut balad Siluman Begu wilujeng ngadahukeun prunga. Lamunan lain ngan saukur bayangan tapi dina waktu nu teu lila kahayang Mang Emus teh geus ngawujud kiwari geus jadi pangeussi eta lembur anu dipika serap oge dipika ajrih ku urang dinya. Sok sanajan Mang Emus teh lain urang dinya pituin tapi alatan pangaruh harata banda jeung kabeungharanana Mang Emus teh bisa jadi jalma anu terpandang mun cara ayeuna mah malahan maka kocap nyarebutna oge ka Mang Emus teh kiwari mah jadi juragan mus. Pian ti dipika ajrih dipika serap Mang Emus oge dipika sieun da eta cenah boga gandek anu satia nyata si Rustam mangrupakeun jawara nu aya di eta lembur nu geus taluk taat ka Mang Emus abdi satiana. Di eta mah lembur oge Mang Emus oge kabejakeun jadi juragan tanah loba kebona area sawahna sabab meuli we terus harita Mang Emus keur ngobrol we jeung badegana nyata si Rustam perkara tanah jeung perkara ambe we alias awewe. Kumaha cenah euy Tam, si lain geus nampa keputusan ti Ma Inoh jeung Mbah Rujai bakal masrahkeun anakna ka jadi pamajikan dewek. Teu acan nun margi saurna mah eta cenah kumaha udakna we marek dipaksa-paksa gitu tah marek diadu-adu lah gitu seun. Terus kumaha tuh eta sugan geus ditalek si Suwartina euy daekeun teu ka dewek. Ih saurna mah jawabanna teh teu acan kapikiran hoyong garusa laki nun masih kena rasa pelengohan. Gitu ko tante ngan kadawe euy bisi alasan wungkul eta mah nampik secara halus kadawek nya duka seun sapira ku atuh saha nojana anu wantu nolak tangtos we urang dieu mah pada hoyong janten garwa juragan teh keur maranehanna mah lir kagunturan madu ka urugan menyan putih. Tapi buktina geuning si Suwarti mah kawas nu nampik kadawek teh euy. Nampik jiga mah. Nya duka kan kudu duka tuh. Tah ku kituna kumaneh taluntik euy. Naon sababna si Suwarti nepikeun ka nampik sacara halus kadawek? Tang tu aya sababna. Pugu kadawek teh ieu teh geus hayang boga dipamajikan lah. Ngan nucop kana HTT iwati si Suwarti si Demplon si Eplok Channel si Bahenol Nerkom pokokna mah si amprud-amprudan lah pokokna mah kitu tah. Leres gan pokokna si Suwarti mah memang gelis jisim abdi ge satuju pisan pokokna mah cocok jadi garwa juragan mah. Tah ku kituna omat ku si laing taluntik euy sing nepi ka kanyahoan sababna lamunnya si Suwarti teh nampik kana kacinta ti dewek talek we sekalian indung bapana sekali deui lah kitu de jenisna malahan mah tong poho olo ku duit jeung perhiasan sina ka olo nepikeun kadaekeun kitu pokona mah. Sumuhun kan ngartos keun we ku jisim abdi bakal diusahakeun lah bakal dongkapan deui ka bumina kitu Mbah Imah nama Inoh jeung Mbah Rujai langsung lah ditotong. Nya alus kade ulah dibikin kerita raga ku kasar euy. Ulah dipaksa pokona mah sing sukarela kitu tah. Oge sing lantip euy. Caina herang laukna beunang. Sabab dewek emung lamun nepikeun ka Suwarti teh dae ka dewek teh kapaksa tah kitu. Tembalan si Rustam. Manehna teh tembalan deui. Mangga. Wana mah keun gampil lah perkara eta mah kan.
Geus beres ngobrolkeun awewe mah kiwari obrolan teh kana perkara tanah teh Mang Mus teh hartawa juragan Mus maneh teh boga maksud derek nyieun perkebonan anu kawilang gede manehna butuh tanah anu kacida luas. Cik ayeuna kumaha euy? Perkara tanah teh nah urang dieu teh nu baroga tanah anu kasabet tanahna ku dewek pikeun lahan kebon. Nah geus daek ngajarua ka dewek euy. Mohon gan nyakan tenan we tangtos bakal diical. Saha nu teu kabita atuh ku harga anu mahal. Oge tangtos yeun pamiteun nepikeun ka masrahkeun teh gan. Tah syukur ai kitu mah. Pokona mah teu hayang nyaho euy dewek mah. Sakabeh tanah kudu kapimilih ku dewek euy. Ya kantenan sieun. Keun we eta malah perkara gampil. Ku jisim abdi bakal didatangan tah baroga tanah di lemur teh. Pokona mah daek masrahkeun. Syukur henteu we rek dipaksa we gan. Alus kudu kitu tah benar. Geus euy. Kayaan teh geus miti rada peuting euy. Dawek rek asup heula ka jero kamar, rek kumpi diri. Wayahna ulah diganggu Seula di jero kamar. Nepi ka isuk-isuk mah ulah aya kumawani ngaganggu, jagaan kumaneh. Pijaan bade ganu sajana bisi wani-wani ngaganggu. Dar nggeruan ka dewek segala. Cek Mang Mus. Sacarita kitu ka si Rustam. Mangga. Barang geus kitu mah juragan Mus mah asup ka jero kamar khususna. Teu ngerek nahaon da eta biasana kitu. Tiap malam Jumat teh malahan menti beurang keneh geus sadiaan. Ditah bagedegana pikeun nyiapkeun rupa-rupa sasajen, kekembangan, itu deui dawegan, kembang 7 rupa, durujakan jeung parukuyan. Si Rustam ngarti ningali dudunganna. Cacarita kitu teh. Atuh geus teu bada ningali dudunganna asup ka jero kamar, si Rustam ge ngoloyong keluar rek jaga we cenah di luar. Sok senajan si Rustam ge teu apaleun pagawean naon anu salila ieu dipigawe salila di jero kamar ku eta juragan Mus. Kayaan di luar geus sepi jempling eueuh jalma nu larariwat. Kiwari kabeh geus ngampih ka imahna masing-masing. Lain ronda mah anu aya di luar, manehna mah ngajaga keamanan lemur. Keayaan teh beda ti sasari. Sora angin mani ngagelebung anjing membaung. Ragek patembalan jeung barabaturna. Kocapkeun di pos ronda. Harita teh nu keur pancen jaga lemur. Ronda teh aya tiluan. Pok salah saurang ti tilu ronda teh cacarita. Anu lelah Aki Oyib. Alah euy. Wih kaya dewa nipika keungun keur dewek mah. Ieu bulu punuk jeung bulu kumuut mani ting puring kaki. Alah aya naonnya. Eta angin mani ngagelebung anjing babaung gitu. Nyeduka teuing atuh bah lah. Bu kuring ge Herman lah. Ya naon cenah lemur teh. Moal kadatangan jurig mah kitu. Bisa jadi euy. Ngan jurig di mana gitu. Ya jurig nu lampreng nyaba ka alam manusia. Yah. Meureun eta mah anjing keur beger. Nyedoka teuing atuh ki lah tapi ieu meuni ting puring Kak. Aduh, kumaha tuh? Ya. Urang teh ayeuna mah cicing we di pos. Ulah nguling we. Keur makayaan meuni tiris kieu. Kawan tuh jaba meuni pika keungeun. Nya setuju kuring mah lah, bah. Kuku ge mending ge cicing di pos lah. Tuh. Tingali. Batur urang kalkang ngagojon we hees. Naon ngarona kalkang hees? Oh, cikan. Oh, ieu mah urang nyeun durukan we jang. Ngarah teu tiris teuing.
cek eta Aki Oyib nitah ka si Jumad pikeun nyiapkeun seuneu durukan. Koloyong harita teh manehna neangan suluh garing terus dikumpulkeun kur atuh durukan teh kiwari geus kurung kocenggang harita teh Aki Oyib teh nyokot sampe manihot beri sagede-gede bitis ya ikan ya orang bunyilah sampeun aja marah tambah lapar ke peuting ya kayan dibeki peuting mah beki lapar keur tiris kieu mah nya lah sok atuh keun ku kuring urang asupkeun bari ngasur eta sini durukan si Jumat teh manehna leuwas sabab seuneu teh ampir we ngarentam ka manehanana sabab ieu angin teh hagelebuk tarik naker alah aduh ampiran we karentam ku seuneu durukan bah angin kuat ka nyor ka dieu lah ujang ih angin teh gede-gede teuing jeung beki keunggi ya aya bayan tuh bah lah ieu cuikan hudangkeun tuh si Mang Jana euy tong hees wae kitu keur naon ngaron hees mah geus we di imah tong ngaron dah nyakeun bah ku kuring wang hudangkeun loyong atuh harita si Jumat teh asup ka jero pos katingali baturna kalah ka hees we ngagojod jegrek-gerek hei Mang Jana udang Mang Jana kalah ka hees kelek-ketek sia kuing eta Mang Jana teh anu keur nyegrek-gerek di kelek-ketek lebah sukuna gurubuk atuh udang aduh naon ieu teh aduh si ujang ngabet diudangkeun mang teh keur ngimpi we teh aduh rek dibere nomor 4 angka aduh dar kalah ka dihudangkeun gagal jadi kalaut atuh ih kalaut we mang udang mang ge kayaan meh tapi ka keungeun kieu adengekeun anjing mabaung angin ngegelebung aduh aya naon ieu teh aya naon nya dah ih kawanna si Abah ih si Abah mah dihareup ke si Duru ayo gerak hareup mang kana teh tiris teuing aduh anya we aduh mani pikasieun kieu nya lah cikan koloyong harita duanana teh nyampeurkeun deui ka Bah Oyib geus aya di hareupeun Bah Oyib mah pok Bah Oyib teh carita di Silaing Jana kalah ka hees mong geus we ari hees di imah montong ngaron da sia teh aduh suwun punten aduh alah tunduh atuh da aduh ih tapi meni dikakeungeun kieu ki aya naon ieu teh aya naon dewek mah eta tadi ge gugukeun ngobrol we jeung ieu guguke pika sieun cik Juman eta tadi ge sarua we rasakeun aya nu aneh ieu teh alah sumuhun bah aduh aki aduh aya naon atuh nya lah aya bae ieu teh ieu punuk-punuk sarua niting puri ka kieu ih anjing mah baung kitu ih geus aya mah montong nguriling we euy urang cicing di dieu sieun bisi aya panampakan antuk nama tiluan teh manehna teh cicing we di hareupeun sinu durukan ngarah teu tiris teuing teu nguriling-ngurilingan lembur sabab inggis papanggihan jeung ngejuri keun tunda anu ngaronda ayeuna mah urang kocapkeun deui di imahna Juragan Mus kayaan di pakarangan imah keur badegana mah geus teu aneh deui kayaan saperti kitu teh geus biasa cicing euy montong sarariun da moal aya naon jeung malah kira atuh aya urang nu jaga kudu sieun ku jurig mah sok sanajan keur dewek aneh tiap-tiap malam Jumaah aya we nepi ka keungeun ge euy nya Kang aya naon teh nya lah tapi dah geus biasana kieu lah kira ku urang ngasup ka jero mah era ku Juragan Mus atuh kawan urang teh jaga nya Kang yo dulu
Kusyo cari cing oi. Cing caring cing pagah kancing. Saring set pagah ikat. Pokona ulah aya nu kuawani ngaganggu. Ka juragan mus. Bejaan nu sejenas ya. Sidar bebeja. Tahu ya butuh. Aya mangga Kang, mangga. Itu kayaan badegana juragan mus. Sidengkeun di jero kamar khususna. Juragan mus harita teh anu keur meneko we sila. Manehna deui babari kekereyeman. Dak dumadak panto jandela teh ngageblak ka sorangan blak. Kelebug aya angin anu tarikna. Geus kitu aya haseup anu mulak asup ka jero kamar. Ngan bae ieu mah lain cenah tina parukuyan. Tah haseup teh mimitina mah ukur ipis we. Lila-lila beuki ngandalan. Beuki lila mah haseup teh ngajirim cenah gedeg. Di hareupeun eta juragan mus aya saurang angtungan wanoja geulis rupa. Make papakean kawas putri raja bae. Kan matak aneh sabab kahandapna mah aya sisitan awas orai bae. Nya atuh mak mus teh beunta. Wilujeng sumping Dimas. Alah. Aduh. Mangga. Mangga wilujeng sumping. Kumaha mus? Andika teh geus siap. Ya parantos siap nun. Pokona masa ku biasa we. Jisim abdi teh bakal ngalaksanakeun kumaha kapikahoyong anu dipikahoyong ku Nyimas. Alus lamun kitu mah. Ngandung harti Andika teh tumut jeung taat ka kaula. Tang tukula bakal nyukupan segala pangabutuhan Andika. Moal kekurangan harta jeung banda. Nyanuhun we. Jeung omat we ji waktu mah. Kuring derek hayang balitungan kasih selud. Mugi we Dimas teh biasa ngebantu. Heuh kaula bakal dibantu. Teteh lah geuning selud teh. Manehna teh lain jalma samanea. Manehna boga kakuatan anu sumberna ti alam gaib. Teu gampang bikeun baruhkeunana. Kitu ku tante. Pokona percanten we lah. Ka Dimas. Penting masih selud kudu nepikeun ka dibinasakeun lah sekalian tuman. Geus kumaha wani baheula ngajanjari ka kuring. Keun bae eta urusan eta mah engke. Ayeuna mah hayu urang jajab kasuka. Mus cik eta wanoja nu ngaran Kartika teh mangrupakeun ratu siluman atawa jin ipri. Mus lele ieu geus dipuja ku eta juragan amusup duana teh ka jero kamar. Geus kitu mah gulai we sakumaha biasa. Teh sieun pikeun Mang Mus sok sanajan eta wanoja teh kawas orai. Malahan mun seug aya nu ningali eta juragan Mus teh gulai we jeung orai sanca anu kacida gedena. Satu tasna sababaraha lila andukna mah eta Nyi Kartika atawa Nyimas Kartika Sari. Manehna teh pamitan rek balik deui ka alamna. Kaula sugem Mak Mus. Ayeuna kaula bakal balik deui ka alam kaula. Kan omat tiap malam Jumat kaula bakal datang deui. Aduh, aya mangga Nyimas. Pokona moal mugi kalali lah jisim abdi. Mugi we bahan katampi. Sasajian segala rupina nun. Anya nuhun kitu katampi ku kaula. Ayeuna kaula bakal mulang deui ka alam kaula. Geus kitu mah gelebug aya angin. Kiwari mah angin teh nebak kaluar. Les cirim eta Nyimas Kartika Sari. Geus leungit tina paningali eta juragan Mus. Juragan Mus narik napas panjang. Beres tugas teh aing lah. Awak meni lungsi kieu aduh. Hees ayeuna mah lah. Geus kitu mah koloyong we ka anggona.
Juragan Mus teh ngaduan sare tibra mananya kere-kere. Kayaan peting, beki peting di luar kayaan. Kiwari mah geus biasa di be. Geus teu kadenge anjing mabaung. Sora angin ge geus mimiti leler. Nu ngaronda kiwari mah geus wani pikeun ngontrol kayaan lembur. Sabab kaayaan teh geus tipika sieun. Hehehe, banyak wayana we aya nama urang ngontrol kayaan lembur euy. Bisi aya kejadian nu teu dipiharap. Ber ke urang nu katembuhan nu ngaronda. Hanya ayo Ayo Bang. Kuriling lah. Kalah karek es di bae di Mang. Aduh, atuh Mang mah dituduh pisan jang lah. Tapi ayeuna mah geus aplikasieun lah. Aya tuh. Geus kitu mah tiluanana teh ngontrol kayaan lembur. Koh ditih-tirekeun sangkan pangeusi lembur teh ulah karerek tibra teuing bisi aya kejadian-kejadian anu teu dipiharap berkah reputasi dikontrol. Eueuh kejadian naon-naon estu aman, eueuh anu nyurigakeun, eueuh tanda-tanda ayana jalma jahat. Atawa aya kejadian anu ngarugikeun ka urang lembur. Kayaan beki janari beki lila wae mah urang socapkeun wae. Kira-kira wanci isuk-isuk. Balebat tebeh wetan geus katingali. Cahya panon boy sumirat nyangan jagat manu krecet di sarada. Hayam mereang patemalan. Geus kitu mah harita teh di imah nama Mus. Si Rustam harita teh isuk-isuk keneh geus ngetrokan pantau Juragan Mus. Juragan, punten Juragan. Parantos. Isuk-isuk ya. Juragan. Isuk-isuk deh gini. Si Rustam mereka nahaon nih ngetrokan pantau. Atuh ngecengkat Juragan Mus teh. Geus kitu mah bukakeun pantau kamar. Brai pantau teh dibuka. Aya naon sia teh Rustam? Punten kan. Kapan dinten ayeuna teh? Sim abdi teh bade miang napangan inung bapana di Suwarti non nya teh inoh jeung Bahru Jai kanggo laroskeun deui perkawis di Suwarti tak kitu. Nya juga pokona mah kelatu dagoan sakedeung ya. Geus kitu mah koloyong asup ka jero kamar. Bang Emus teh rek nyokot duit jeung perhiasan. Geus kitu mah diasupkeun kana cepuk perhiasan. Kitu duit di amplopan. Song diasupkeun ka si Rustam. Ya bawa ya. Sangkan ka olo ya ku duit jeung perhiasan. Juk sing hasil euy. Mangga gan mangga. Geus kitu mah si Rustam teh pamitan bae. Kedik lempang rek muru ka imah nama Inoh jeung Bahru Jai. Teu kacaturkeun di jalana. Si Rustam teh geus tepi ka imah nama Inoh. Kadatangan nanti dibagiakeun ku Inoh nu keur sasapu we di pakarangan imah. Aya jang Rustam geuningan. Aya naon ieu teh mama mani reuas kadatangan ku jang ka dieu teh. Ulah reuas mah. Kadatangan kuring ka dieu puguh kajulung ku Juragan Mus. Aya perkara nu rek ditanyakeun ka mak kitu deui si Abah. Kamana si Abah? Aya di jara ujang. Ngan eueuh teh si Nyai we keur ulin meureunan ka tampian kitu teh lain ulin meureun keur gegeroh teh keur nyeusehan. Sarareuwas teuing rek nanyakeun naon ka emak taeun teh. Ieu mak. Atuh ngobrolna di jero ya moal pararugu ya. Hampura atuh yeuh urang ka jero ayeuna mah. Koloyong harita teh Ma Inoh asup ka jero imah dituturkeun ku si Rustam geek juk tepas. Keur kitu torojo harita teh Bahru Jai. Yang Rustam geuning. Aya naon jang? Kieu teh Bah. Kadatangan kuring ka dieu. Kajulungan ku Juragan Mus rek nanyakeun perkara di Suwarti. Nah kumaha kira-kirana daek dikawin ku Juragan Mus.
Oh, perkara etanya. Oh, abah ge. Kuku ge can bisa menang katerangan. Dai kentona, da buku si Nyai teh masih hayang lelengohan cenah mah. Oh, can hayangeun boga salaki jang. Leres pisan eta teh ujang. Anak mah teh can hayang boga salaki cenah mah. Montong ngabarohong sia. Bejakeun sabenerna. Ulah rek coba-coba ngebohong. Hawah mah teu ngabohong jang. Tah. Ayeuna kacurungan ku jeung Amos pikeun masalah dia duit jeung perhiasan. Nu penting mah si Suwarti nu daek dikawin. Sok sanajan disogoku duit atawa dioloku perhiasan keur emak mah teu bisa maksakeun ujah. Kagaranan kasuka jeung kacinta mah eta mah kudu kumantung kana jenisna we, emak mah teu bisa maksakeun. Kurang ajar. Mana pikirkeun heula. Talek sakumaha pika hayang juragan mus kudu laksana ya. Da mah matak cilaka atuh. Da teu bakal disenangkeun Suwarti teh. Tak kitu. Geus heula tuh poe kepikiran. Kumaha carana sangkan si Suwarti daekeun. Cik eta si Rustam mengakhirna manehna teh mulang bae. Sabab tetela teu meunang keterangan ti Mak Inoh jeung Mbah Rujai. Kakedik leumpang ninggalkeun imah barang ngaliwat ka salah siji jalan. Jadi teh aya saung bukti aya di kebon. Barang ngereret ka saung si Rustam teh ngaranjug kaget. Samudinya teh katingali aya nu diuk pageye-geye saurang jajaka jeung saurang wanoja. Keur si Rustam mah geus teu bireuk deui. Eta wanoja teh tayang ti Suwarti ngan bae. Ari jajakana manehna ge teu hafal saha jeung urang mana. Ai Suwarti geuningan kos keur pageye-geye jeung lalaki. Aing sampeurkeun jeung saha cenah. Teu wahu aing koloyong nyengkeurkeun ka eta saung. Barang nepi ka hareupeun ni Suwarti kacidang gebegna kalinya teh katingali aya si Rustam. Mang Rustam geuning. Nah aya naon mang ka dieu? Aya naon sia. Saha eta nu sagireun maneh? Ieu rerencangan abdi, Mang. Kira ku rerencangan pegeye-geye sia. Bari pacek-acek leungeun. Moal sia teh papacangan maneh. Laras papacangan. Paingan atuh sia nampi ka dunungan dewek. Geuning maneh teh geus boga papacangan sia. Hei, saha maneh jeung urang mana sia? Wani sia. Ngajalin hubungan jeung si Suwarti. Ngaran abdi Aja. Kuring ti lembur. Cipi cungkang cek eta lalaki anu ngalah Aja. Anya ieu teh Kang Aja. Nyahampura we lain teu daek ka juragan Mus. Tapi abdi teh tos ngajalin hubungan jeung Kang Aja. Geus paheut. Erek nepikeun ka ngajatuh kerami atuh Mang. Teu bisa. Pokona mah Nyai kudu kawin ka juragan Mus. Moal susah lah. Daripada kawin ka si Aja kali bawa susah. Belum daek kawin ka juragan Mus mah bakal senang euy. Moal sangsara. Kangaranan eta mah sate setujuan Kang. Sok sanajan juragan Mus rubak libuk loba harta banda. Tapi eta sanes abdi sanes tujuan abdi Kang. Sabab abdi mah miharep lalaki anu dipikat cinta. Kitu deui anu dipicinta ku abdi. Sadekeun abdi tos leuwih ti heula nyimpen rasa ka ieu jajaka. Nya teh Kang Aja. Tak kitu Mang. Kurang ajar sia. Hei Aja. Wayahna sia ulah kumaha wani ngadeukeutan deui. Si Suwarti deuleu. Lamun teu hayang cilaka sia. Kela Mang. Kuring teu ngeunah lamun Mang cerita seperti gitu.
sabab kuring ge boga hak pikeun babarengan jeung ieu Nyi Suharti. Kapan jelas Nyi Suharti teh can boga salaki. Karena eta dunungan mang dikahayang ka Nyi Suharti. Ulah nepikeun ka keheul atawa teh geunah. Lamun ditolak ku Nyi Suharti, pan sidik kuring anu leuwih ti heula mang. Ai sia, kurang ajar sia. Tina ku dewek gaeleng harita teh. Si Rustam teh geus teu bisa nahan amarahna. Maksudna mah rek nampiling ka eta Jang Aja. Tapi sakilat Jang Aja teh ngakiwarekeun awakna giajeung mari. Ngakajeleng ka nurana gelega, plos atuh tampilingan si Rustam teh nyamus. Makan angin. Ai bisa usik sia teh. Aya suang ijen jaden jeung dewek deuleu. Jurelat giajeung. Jauh dua nangis adu hareupan. Prung wae atuh. Wah kaosna saya mitra. Jageula urang tuna jajara cerita. Si selut balad hiluan nududugi ka dieu, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang salalanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.